Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka yen manusia mah kabeh oge taya nu unggul pinunjul mah ngan zat nu maha tunggal nyaeta Gusti Allah Pangeran sadaya alam. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Dah kitu jalu anu batak hidup kudu waspada dina anggoning mawa diri. Heg ku aki didoakeun sajeroning hidup lumaku muga-muga ulah pinanggih jeung pancabaya. Salawasna hidup sing cager bager sarta aya dina rahmat jeung panangtayungan Pangeran. Wayahna ku aki moal dibahanan naon-naon, boh barang, boh uang, atawa pakarang. Ngan eta ruyung kawung, heg bawa ku hidup, pikeun pibatureun hidup lumaku. Sanajan jirimna ngan sakadar ruyung, tapi ku urang eta teh bisa sarta jadi bahan pikeun ditapakuran. Geura ieu jalu urang peseknya malah mandar bisa dipetik hasilna, bisa diala ibaratna, malah mandar bisa dipetik misilna, bisa diala ibaratna. Ruyung kawung atawana ruyung anu dijieuna tina galeuhna tangkal kawung. Nyaeta salah sahiji tatangkalan anu sarwa guna pikeun manusia. Lahangna nu amis rasana. Sajabana bisa sok dijarieun gula. Oge ngeunah pisan lamun diinum dipake tambahan aang. Acina bisa dijieun bahan kadaharan. Harupatna bisa dipake nulis. Lunglumna bisa dipake nyeungeut udud. Injukna bisa dijieun hateup imah. Jadi iuh-iuh tina ayana hujan sarta panas. Daunna bisa dipake udud. Sarta nyerena bisa dijieun sapu pikeun ngabersihan buruan tina balana runtah-runtah. Curulukna jalu. Sakitu kacidaateulna ari diolah mah bisa oge dijieun bahan kadaharan anu teu kira-kira ngeunahna.
Dah gitu nana Dharma mangpaatna tangkal kawung teh pikeun manusia. Heg ayeuna urang larapkeun ka diri urang pribadi sebagai manusia nuku pangeran geus dipasihan budi akal nu dileuwihkeun tibatan makhluk-makhluk sejenna. Nah urang teh bisa atawa henteu nurutan tangkal kawung dina harti ngawujudkeun dharma bakti ka papada kaula. Cek rasa aki mah mustahil make teu bisa. Asal bener we urang gumelar di alam dunya teh hayang aya gunana pikeun hirup kumbuhna manusia ku jalan tulung tinulungan daek mere maweh ka sasama boh dina urusan kabutuh jasmani atawa rohani. Kasileutik nu memang perlu sarta mikabutuh kubing-bingan. Urang kudu daek nyodorkeun leungeun pikeun nungtun ngajejeuhkeun. Henteu lebar ngepretkeun rizki saeutik. Henteu sungkan ngucapkeun papatah sanajan ukur sakecap. Kalawan bari dibarangan ku tekad sepi ing pamrih rame ing gawe. Tah lamun geus nepi ka dinya lu asana teh piraku deui lamun teu ngawujud hiji kahirupan anu karasana amis kareueut ku balarea. Dina harti jauh tina rasa lapar jeung hanaang boh jasmani boh rohanina. Lantaran masing-masing manusia geus nyaho di kawajibanana. Si kaya daek ngepretkeun rizkina, si pinter henteu sungkan ngaluarkeun tanagana. Dina harti paheyeuk-heyeuk leungeun silih saeuran pangabutuh. Nu akhirna nya ngawujud hiji hirup kumbuh nu adil sarta makmur tea. Salian ti eta lu mun harupat kawung bisa dipake nulis. Urang oge bisa nulis. Nuliskeun perjalanan hirup urang sapopoe. Nyatetkeun hade jeung gorengna. Lamun nyata loba gorengna, atuh dina poe isukan mah urang kudu usaha satekah pola sangkan loba hadena. Anu akhirna leungit goreng timbul hadena. Marapat ngeusian lambaran-lambaran kahirupan urang sajeroning ngumbara di alam pawenangan. Moal hese jalu lantaran urang ngagunakeun sapu tawadu ka pangeran. Anu akhirna urang bisa ngabersihkeun diri tina balana runtah-runtah dosa jeung doraka anu memang mangrupakeun panyakit jiwa jadi panghalang ka urang pikeun bisa narima sinar ilahi. Akhirna lamun urang geus nepi kana tingkat eta teu mustahil lamun urang bakal kaimpungan ku batur jenuk kasendahan ku balarea bisa mere iuh-iuh ka sasama minangka jadi hateupna hirup kumbuh nu teu kurang-kurang pada mikabutuh kubing-bingan. Dah sakitu enana dharma eta mah minangka garis badagna. Tapi da cek rasa aki mah cukup oge pikeun dipake padoman enggoning urang cumarita di alam dunya ieu. Ruyung kawung minangka pakarang hidep oge sing jadi pakarang anu ampuh anu bisa dipake tanggelan enggoning hidep duaan ngamalkeun dharma hirup anu saluyu jeung dharma baktina tangkal kawung nu teu saeutik paedahna pikeun manusia. Nepi ka dinya raga Ki Mursid eureun nyaritana netep deudeuh kajajaka anu dua pangpangna kakarna incu lalaki nungan hiji-hijina.
Kancadang karena jeung Widarma nuti tadi ngadengekeun kalawan saragep pisan. Barang Aki Mursid eureun nyaritana nya duanana cengkat neuteup ka Aki Mursid anu harita keur ngaregot masihan ti corona. Saterusna gap kana dompet musiwel nyieun udud daun kawung. Aki kahartos sareng katampi pisan naon-naon nu nembe diwejangkeun ku Aki. Ulah kirang pangduana we supados abdi duaan tiasa ngamalkeunana sanaos teu sagemblengna. Nanging sabeuneureun sasieun abdi duaan bade maksakeun diri supados aya gunana kanggo kamekaran hirup kumbuh. Karena ngebrehkeun eusi hatena seja bener-bener ngalampahkeun naon-naon nu diwulangkeun ku Akina. Syukur kasep, syukur. Sanajan ukur ala kadarna. Tapi tang tuh bakal gede oge hartina pikeun hirup kumbuh. Eta teh mangrupa hiji sumbangan ka batur jenuk balarea pikeun mapag hirup kumbuh anu adil sarta makmur teh. Makmurna mah memang geus nyampak. Tapi adilna tacan karasa. Lantaran ari adil teh aya patula patalina jeung kapribadian manusia oge anu teu bisa dilepaskeun tina kaayaan jiwana. Jiwa nu masih keneh kotor kapribadianana oge masih keneh aya dina tahapan nu kacida handapna. Anu tang tu masih keneh jauh bakal bisa ngawujudkeun keadilan. Jadi jelas bisana ngawujudkeun keadilan teh jiwa urang kudu bersih heula. Kugituna ku urang teh geus bisa dikira-kira kumaha tingkat jiwana manusia zaman ayeuna anu mata keadilan cacan keneh bisa ngawujud. Pokona mah para pupuhu anu ngolah nagara lain dulur saturunan tapi dengan balang-bangan anu joalna di tatar kulon kaharti meureun ujang. Sumohon kahartos karena jeung Widarma saur manuk nembalanana meh bareng. Heg sakitu ge geus cukup lanannya. Peh kaditu bisi rek ngagaloler mah bisi kaberangan. Mangkaning kapan rek poe keneh ari dieu teh. Aki Mursid nitah ngarampih. Rupana bae papatahna geus beak atawana memang geus capeun sarta tunduheun. Da eta we heuayeuna oge geus mimiti marelek. Nini amah nya kitu keneh, ti tadi malah geus ngalengut. Ngarojehna geus eureun. Ngan pasuta nu masih keneh tagen cacan rengrot-rengot teh. Karena jeung Widarma atuh masih keneh baru ringas naker. Komo boga maksud rek init-initan. Biasana oge panon teh hese pisan rek dipeureumkeunana. Subuh keneh naker, saimah-imah geus harudang. Nini amah keur kaprak-kaprek di dapur, keur nyadiakeun dahareun anu rek miang. Aki Mursid geus anekak, ngabarengan nyaneut di tengah imah. Anu rek init geus saged sajungeun. Ngadagoan heula lolontong pibekeleun anu keur dibungkusan ku nini amah. Deungeunna ukur asin we dibeuleum jeung sambal tarasi nu teu digulaan. Sanggeus sagala beres, nu rek miang amitan ka nu rek ditinggalkeun. Mengpeung poe keneh supaya ieuh lumaku ting solongkrong munjungan. Bari naneda berkah salamet dipirig ku murbutna Cimata. Ku kitu teh amah ngaran-ngaran rek papisah jauh munasabah mun teu ieu padarambisak teh. Pang-pang namah karena teu sirikna ngaguk-guk ngabaseuhan lahunan nini akina. Hek lu didoakeun nya ku nini jeung ku aki. Masing salamet di jalanna
ulah pinanggih jeung halangan harungan naon-naon. Ulah ngamplang deh. Geus ngacapkeun ka sono mah kanu di lembur. Gawa teh balik deui nya ka dieu. Bejakeun ka inung hidup katut ka adik-adik. Nini teh teu bisa ngirim nanaon gitu. Karena teu nyarita naon-naon, bogoh ti korok karasana manis seuseut. Ukur rembaina Cipanon we nu beuki juuh. Karasana berat naker, rek ninggalkeun nini akina teh. Tahun-tahun ngahiji. Geus gede arek ninggalkeun. Sanajan moal salilana oge. Tapi tetep we hatena mah make ti belat. Gegedena mah ngarasa melang we. Puguh nini akina teh sakitu geus kakolotanana. Wah. Mangpeung isuk atuh jalu. Arah rineh di jalana. Aki Mursid ngajurungkeun. Kaburu barang bah matak walurat lumampah. Mangka-mangka badarat. Leung mun datang ka Nangkaruka teh nyampak aya wahon. Upama kabeneran keureueuh mah aya kapaksa we terus ngeureuyeuh ngetrik ka Sumadra. Jung karna cengkat bari ngusap beungeut anu baseuh ku Cimata. Manehna ngoloyong nyampeurkeun bapana nu geus manco di lawang. Memeh kaluar ngararet heula ka Aki Mursid jeung ka Nini Amah nu harita naluturkeun jajab nu miang nepi ka lawang Dora. Mangga atuh Aki Nini sakali deui karna pamitan. Geus kitu mah teu rarat-raret deui gidig we. Manehna leumpang marengan bapana Katut Widarma. Teu kuat lila-lila mireungeuh pasemon nu jadi nini sarta akina. Sajabana tingariuk alum teh bari ngayembeng ku Cimata tinggarenang dina bibir panonna. Sajeroning leumpang teh karna teu lemek teu nyarek. Jongjon nikreuh gigireun bapana ngabarengan lajuna angin subuh nu ngahiliwir nyibitan kulit. Raga badagna harita geus jauh ninggalkeun lembur. Tapi ari lelembutanana mah masih keneh tinggalin di imah nini akina. Nyariksik urut ngancik ngungkap lacak nu geus kaliwat. Mangsa ngalaman suka duka sajeroning nempuh kadewasaan anu pinuh ku carita lalakon hirupna pribadi. Bray nembongan deui ting torojol atra nyacas napel dina bibir panon. Nu lumaku beuki jauh, alam beuki bray-brayan maju ka beurang. Tetenyoan beuki atra sakurilingna. Sedengkeun angin subuh nu biasa disebut angin soba tetep ngahiliwir madukan kulit. Pangaruhna matak seger kana badan, ngalongsongkeun narik napas, nyedot hawa anyar nu dibawa ku hiliwirna angin ti pagunungan. Anaret kajauhna mutuh mata kelar jeung kagagas. Temong gelar gunung-gunung ngalumuk paul. Remang-remang disimbut halimun subuh. Ret kalebak pasawahan nu mayak pak. Pinuh eusi pare keur sedengna rampak. Cenghul sang surya medal moncorong ruhai burahay. Mapag beurang musir peuting sinarna hurung dumeling. Nyaangan samadhab papat tegalun si awat-awat jurang lebak pasir-pasir. Padesaan reujeng paminggir. Pasawahan pilemburan parentulna gunung-gunung kabeh pada ngabageakeun taya pisan nu kalarung. Walatra pinanggih rasa nikmat pangeran taya wangenan. Kukituna manusa mana nu teu tumarima rahmat ilahi saendeng-endengna. Nu keur lumampah tetep ngeureuyeuh. Cihike geus jauh kaliwat. Nangkaruka geus katonggongan. Agardig laju kapakenjeng bari pinuh ku harepan.
Susuganan aya mobil nu ka Sumadera. Syukur-syukur munut terus ka Cikajang atawa langsung ka Garut pisan. Bisa kumahaeun meureun bungahna. Moal capek ngetrik ngandalkeun dampal suku. Nepi ka pakenjeng. Kabeneranana teh keur sepi taya tutumpakan. Atuh terus we ngagardig deui muru ka kontrak Cikupa. Alusna teh ari srog, ari rong hape datang. Mobil wahon geus ngabagug, sajungeun pisan miang ka Sumadera narik pucuk. Teh securug celak. Tiluanana marilu. Datang ka Sumadera kabiruyungan deui we milikna teh. Kabeneranana mobil kontrak rek ka Garut pikeun narik peti-peti teh ka stasiun kareta api. Atuh lumakuna teh teu matak ripuh teuing. Pasosore geus anjog ka kota Garut. Anu saterusna ngagardig ka Leuwi Daun. Tidinya celaka nasado nu ka Bojong Salam. Nepi ka Bojong terus ngeureuyeuh deui mapai-mapai jalan gede nu brasna ka Dungus Cilik. Tidinya kebat muru ka Gadog. Nu teu jauh pernahna ti situ Bagenit. Memeh magrib oge tiluanana geus nepi ka imah. Ari rong heap daratang. Kabeneranana teh pangeusi mah keur ting rariung we ngadago magrib. Maeroh katut Nyi Mirah sarta Nyi Umi ting korejat ngabageakeun nu datang teh bari rungah ringeuh lantaran pasuta dibarengan ku dua jajaka. Tiluanana pada paranglingeun. Nu mana ari Karna. Ku kitu teh mah papisah lain mangsa sakedeung-sakedeung. Waktu ini dibawa ku akina nyaeta keur umur kurang leuwih 8 tahun. Ayeuna datang deui geus jajaka. Ngan Karna ngagentak muru ka Maeroh. Ngarawu dampal sukuna bari nyarita pegat-pegat. Tikoro ngadadak seuseut kapegat ku piceurikeun. Ma, hapunten ma, rumaos abdi tambelar. Nembe ayeuna tiasa nepangan. Karna Maeroh ngarangkul rada kagok rek nyebut ngaran teh. Puguh sidik ieu mah lain Karna nu sajati. Sakadar anak kukutan nu make ngaran anakna pribadi. Tapi naon nu jadi sabab manehna sorangan banget teu ngarti. Mun keur waktu baheula kacida miceceubna. Ari ayeuna bet ngadadak jorojoy aya hatenya deudeuh asih teu beda we ti ka anak sorangan. Ting pedah gambaran Karna nu saenyana ayeuna geus leungit tina figura hatena atawana memang mireungeuh anak kukutna nu sakitu sumujudna ka manehna. Teuing teu bisa dipaparah marga lantaranana. Bagea Ujang. Geuning geus halugug Ujangkum. Ujang teh. Nini Aki daramang lu. Maeroh nuluykeun caritana bari ramisa ku Cimata. Heg sirah Karna nu keur nyuuh teh dicengkatkeun. Daramang ma baktos ieu mah mung Nini aya kasawuranana. Palai pendak sareng Mirah katut Umi. Nyata hangtu we. Da puguh baheula unihanana sasat keur leutik keneh pisan. Puguh ge ari pajauh teh kieu hese papanggih. Pokona mah mah teh pisan kaingetan we kanu jadi kolot. Kanca dangu Mirah jeung Umi barang mireungeuh jajakan saurang ngarontok ka indungna. Hatena geus teu mangmang deui yen ieu teh lanceukna. Teu antaparah deui gobrug we. Duanana ngarontok bari ngagero. Kang Nana, haturan akang. Mirah, Umi, geus lalanjang geuningnya. Karena gancang Malik kerawak kana sirah adi-adina heg diusapan deudeuh naker. Pangling Kang Nana teh
geus teu otot leho geuning aya namanya. Karena ngarenyu ngagonjak nu jadi adi. Piraku atuh Kang Nana. Tos gede aya mah Umi teh. Umi na malang. Red Kawidarma anu ti tadi teh geus anak kakwe sila nyaksian nu keur nyacapkeun ka sono. Kalius Umi ngabaliurkeun beungeutna. Rei bareureum ngarasa era parada diungkap Rusia zaman keur budak. Ari mirah mah ngan ukur ngadelek we digonjak kudu jadi lanceuk teh. Manehna mah lungguh sarta gede pisan kaerana. Mun nyarita saperluna henteu gerecek saperti adina. Memangna ieu adi lanceuk teh sifat-sifatna kacida bedana. Mun mirah mah lungguh, ari Umi mah sabalikna wanter pertentang ludeung makalangan. Jeung nu kieu teh gancang wawuh. Puguh manehna mah sonagar pisan, katurug-turug pinter nyarita, pangaruh bibir kicup meureun. Pasuta nu barang mireungeuh kumaha sikep nama Eroh dina umakuna kakarna. Lain deui ngarasa bungahna, nu ti samemehna mah kacida ngarasa sumpegna, lantaran geus kanyahoan puguh pamajikanana mah taya pisan kanyaahna kakarna teh. Malah waktu mirah ngebrehkeun kahayangna supaya nyusulan karna kabungbulang. Sanajan teu pok, tapi riuk beungeutna Maeroh geus bisa diteguh. Yen manehna mah teu panujueun karna rek diteang teh. Tapi ayeuna kalawan dadak-dadakan pisan, budi parangina jadi robah. Kanyaah sarta kadeudeuhna eces ebreh geus teu kudu disangsikeun deui. Lahirna Pasuta ukur ngagelenyu, bari panonna mah rambisak beueus ku Cimata. Tapi ari hatena mah jumerit muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu tos mengkolkeun hatena nu jadi pamajikanana. Dikersahkeunana teh ayeuna jadi robah patekadanana. Daek neuneun kanyaah ka anak kukutna anu mun ditilik lakuna dilenyepan pasang petana. Mika jahana teh lain nu dijieun-jieun. Ari si Ujang teh saha teh abahna? Maeroh nanyakeun bari ngareret ka Widarma. Ki Widarma anak murid Abah Ucin. Ngahaja we cenah milu pikeun pibaturan si Ujang ke ari balik supaya henteu keungeun teuing di jalan. Pasuta mere penjelasan. Har nah si Ujang tarek sina kabungbulang deui kitu. Maeroh nanya semu kaget. Kahayang abdi mah geus bae cenah di dieu. Harare sayang papanggih hari jauh teh. Nyawa tos atuh Abah jeung emak mangkaning tos sarpuh pisan. Pasuta bari ngareret ka karna anu harita teu pisan pajauh ti adi-adina. Cenah ngalih we atuh aki sareng nini teh ka dieu Abah. Mirah milu nemrong. Pokona mah ngarah bisa saneng-nengna reurejeungan sarta padeukeut jeung nu jadi lanceuk. Nya. Padahal di ditu oge nungguan naon. Di dieu mah kaurus atuh ku urang. Maeroh mairan kahayang anakna. Kitu pisan kahayang Abah oge. Ngan nyaeta daki mah beda deui kapalaina. Saurna ge pan moal ninggalkeun lahan karuhun. Pasuta ngajawabna bari terus ngahuleng kawas-kawas aya nu keur dipikiran. Memang teu salah. Manehna jadi kasuat seuit eling ka tempat asalna, ka tempat karuhun bali geusan ngajadina waktu ngagubrak gelar kadunya. Kapan nya di imah nu ayeuna dicicingan ku inung bapana. Tapi dina sakalian kasaba deui saperti nu kakara cikeneh kalakonan. Kalembur teh taya nilamna saeutik-eutik acan. Ngan ayeuna barang kasubat kasabit dina obrolan. Hatena jadi nyeredet oge. Make boga rasa hanyakal oge. Kamari ieu teh teu terus ngapruk ngadatangan tempat-tempat baheula pangulinan zaman keur budak.
kokojayan di wahangan, cak-cakan di sampalan, bari anjeul dina tonggong munding, teterekelan di luhur tetangkalan, neangan sayang manuk. Ah, cindekna, ari diinget-inget mah, beuki lila matak beuki nambahan kagagas, sok hayang jeleg we jadi budak deui. Hayang hirup sabaheula, nu digugulung ngan karesep jeung kasenangan, tara ieu mikiran kasusah saperti ayeuna. Bohanya Kang Nana oge engke teh terasa mewok ditu nurutan aki Kang Na. Umi ngageuh-geuhkeun kakarna, bari nyerengeh seuri leutik nembongkeun kempot pipina. Nya moal meunang ku emak, malah aki jeung nini oge. Engke marek dipaksa we sinang alih ka dieu. Maeroh dari anak keur nyaritana, seolah-olah megat raratan bisi anakna aya maksud rek tetep bumetah di pakidulan. Ngadenge carita anu jadi pamajikan kitu teh, pikeun pasutama beuki tambah-tambah we ngarasa suka bungahna sarta hatena mah henteu petot-petot muji syukur ka pangeran lantaran tetela ayeuna mah maeroh teh beuki ebreh mika nyaahna kakarna natrat dina ucapanana. Cag urang tunda heula, ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana, waktu surya ti heula mangpretea lantaran rek dikarepuk ku panuria sabaturna. Lantaran geus kumalancang rek ngaruksak kahormatanana Nyi Edah sarta geus nandasa jaja. Sadatangna ka imah teh terus we manehna ngadoni kanu jadi bapana, majarkeun teh cenah manehna teu pupuguh ngadon dikarepuk ku urang lembur peuntaseunana. Piraning nu jadi alatan mah nanya ka hiji budak parawan, nah ana bareyak teh diraponan kalawan diluguan ku panuria. Teu sirikna salembur kabeh pada ngaraponan ka manehanana sabedogna malah bari jeung nangtang sagala kanu jadi bapana. Adat-adat jalma barangasan nu babarian haker ngulit bawang boguh we bapana Surya teh anu tayalian tibah jagur lain deui nafsuna. Memang manehna teh nyahueun yen panuria teh baretona kungsi ka Deli dina balikna deui ka lemburna teh jadi beda legeg beda tagog malah pigelang leungeunna oge jadi rimbil ku gelang bahar. Tapi teu ngandung harti yen bajagur kudu cicing ngeunah-ngeunah meunang panangtang tinu jadi lawan. Komo ieu mah bari jeung main keroyokan sagala kanu jadi anakna. Anu pikeun bajagur mah geus cukup jadi tangara. Yen panuria teh kudu diberesan sakurang-kurangna kudu sina samah jongkok ka manehanana. Lamun teu kitu nyawa taruhanana. Panuria kudu disingkirkeun teu meunang lila-lila ku malendang di alam dunya. Basa baheula manehna ngejat ti Cicapar lantaran kasoran ku pamajid. Sarta sanggeus ngalaman gagal ngarbut wijana lantaran teu ku hanteu ngadon pasaranog jeung Aki Mursid. Manehna teh terus we ngabengbeos balik ka lemburna. Nafsuna hayang males nyeri kagumilar rague ngadadak musnah. Ari lain ukur mangen mah dina ati. Lantaran ayeuna mah geus taya untupan. Ku pamajid geus eleh kalawan mutlak. Komo deui ku gumilar anu dianggapna boh wewesen, boh jajatena leuwih luhur tibatan pamajid. Komo sanggeus manehna ngalaman asor ku Aki Mursid. Hatena beuki ngariwet we. Ieu teh mangrupa hiji pangalaman nu kacida paitna dina sajarah kahirupanana. Kakara ngalaman asor terus-terusan. Ras inget ka budak lalaki anu menang nyokot ti lembur gadog tea. Nyaeta karena
asli anakna Pasuta. Dibawana teh sasat lain ngahaja lantaran pahili nyokot. Tapi teu nanaon. Budak teh kumanehna terus we dimumule. Malah aya nama timbul pikiranana. Budak teh rek digembleng nya-nya. Sugan we budak teh pagegedeanana bisa dipake tanggalan pikeun males kanyeri ka musuh-musuhna. Tisaprak boga pikiran kitu. Karena teh nu ngaranna geus diganti jadi Surya. Nyaeta ngalap ngaran Bah Jagur waktu keur ngora. Teu sirikna unggal usik. Taya tempo pikeun ngaso, taya waktu pikeun ngajentul. Terus we digembleng luar jerona geus puguh jasmanina. Diwarah ku rupa-rupa ilmu panemu gerakan lahir pikeun ngabela diri. Rohanina oge terus dilatih, ditempa supaya jiwana kuat. Dijejelan ilmu-ilmu nu teu saeutik nimbulkeun kakuatan sarta tenaga batina. Cindekna mah sagala ilmu panemu jampe pamake nu geus kapimilih ku Bah Jagur ditamplokeun kabeh dipake ngeusian badaniah katut jiwana Surya. Anak kukutanana nu memang geus diancokeun. Dina hiji waktu mah pasti Surya teh rek diperihpati pikeun ngayakeun balitungan jeung kabeh musuh-musuhna. Ti antarana nyaeta Gumilar jeung Pamajid. Ka Ki Mursid mah lantaran teu nyaho ngaranna sarta teu kanyahoan ti mana lemburna. Kumanehna cukup rek sina mulangkeun kanyeri we ka urang gadog. Tuman Pasuta teh sina binasa kudu jadi anakna sorangan. Ongko wijana ge lamun ku Pasuta teu dipulangkeun ka Cicapar mah pasti bakal terus dikukut ku Pasuta. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.